muassis hadzal ma'had nafa'allahu bi'ulumihim fid dharain al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahiran batin tasyurun li ibadikas shalih fid dunyana wa akhrana wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala al-musannifu wal muallifu rahimahumullahu wa nafa'a bi ulumihim fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Ari nulis eta nu kamari teh nembean deui nya teh nu kalangkung tinu sasa nu kamari anu kalangkung teh pasalna teh kan kamari perbedaan istri jeung pamaget nalika salat anu pasal kalangkung teh tulisanna maksudnya abi gitu tiba-tiba eta anu kalangkung teh daya. Terakhir nulis anu sebelum nu kamari mana? Hah? Itu pasal naon? Pasal naon? Terakhir sebelum nu kamari. Mana? Arkanis. Berarti benernya teh nu kalangkungnya. Bismillahirrahmanirrahim. Fil awqati allati tukrahu as-shalatu fiha tahriman. Dina ieu fasal musannif bade martelakeun pirang-pirang waktu anu mana allati tukrahu as-shalatu fiha tahriman. Makruh ngalakonan salat dina ieu waktu kalawan makruh anu tahrim ai karohatan tahriman wa qauluhu tanzihan ai karohatan tanzihan fihi ma mansubani ala maf'ul wal farqu baina karoh. Naon anu dimaksud makruh teh perkara anu dibenci, perkara anu kurang geunaheun. Tuluy di dieuna aya tuluyana naon aya makruh tahrim aya makruh tanzih. Can di logat cenah da atos kamari lalaki mangaraji di dieu aya 40 orang kurang di dieu teh kurangna 37 cenah teh. Silakan kamari istri mada bobotoh kamari di ngararaos istri teh aya taroskeun ka pamagat cara ngalogatna kumaha gitu.
Nah, waktu mana wae cenah anu makruh teh aya makruh tanzih, aya waktu makruh tahrim. Ari makruh tahrim naon? Makruh tahrim teh kamakruhan anu lamun dilakonan aya dosaan. Atuh dosa kitu mah non sarua jeung haram atuh. Tapi lamun dilakonan kitu tuluy-tuluyan engkena bakal jadi makruh tahrim. Anu timbul ka dituna bakal jadi perkara anu nimbulkeun kana dosa. Wal farqu baina karohati tahrim wa karohati tanzih annal aula taqtadi al isma wa saniyah la. Intina lamun ngalakonan kamakruhan ieu anu bentukna makruh tahrim maka nimbulkeun kana dosa. Tapi teu nepi ka derajat haram gitunya, dosa we hungkul. Aya makruh tanzih nya makruh biasa seperti ngarokok. Karar itu makruh tanzih. Kama fi raudati wa syarhil muhadzabi huna wa tanzih kama fi tahqiqi wa syarhil muhadzabi fi nawaqidil wudu'i. Jadi aya pirang-pirang waktu anu makruh ngalakonan salat. Makruh ieu dibagi kana dua, aya makruh tahrim, aya makruh tanzih. Lamun makruh tahrim dilakonan tuluy-tuluy bakal nimbulkeun kana dosa, sah mah sah ibadah. Ari makruh tanzih nya sekedar makruh saja. Mana wae cenah waktu anu makruh dilakonan wa hum satu auqatin la yusolli fiha illa sholatul laha sababun. Bari ngalogat atuh. Fil auqati tetap dina pirang-pirang waktu allati anu tukrahu dimakruhkeun naon as-sholatu salat. Fiha dina ieu waktu tahriman kalawan makruh tahrim tetap dina mertelakeun pirang-pirang waktu allati anu tukrahu dimakruhkeun naon as-sholatu fiha dina ieu auqat tahriman kalawan makruh tahrim. Kama seperti perkara fi raudati anu tetep dina kitab Raudhah wa syarhil muhadzabi sareng kitab syarah muhadzab huna dina ieu bab wa tanzihan sareng kalawan makruh tanzih. Kama seperti perkara fi tahqiqi anu tetep dina kitab tahqiq wa syarhil muhadzabi sareng syarah kitab muhadzab fi nawaqidil wudu'i dina pirang-pirang anu ngabatalkeun kana wudu. Wa hum satu auqatin ari 5 pirang-pirang waktu. Saur musannif wa hum satu auqatin ari 5 pirang-pirang waktu eta la yusolli ulah salat ieu man fiha dina ieu auqat. Illa salatun angin salat laha eta tetepikeun salat sababun ari sabab. Imma mutaqaddimun aya kalana sabab anu diheula kalfa itati seperti waktu anu beak au muqarranin atawa sabab anu ngabarengan. Sabara waktu jadina aya 5 cenah 5 waktu anu lamun ngalakonan salat ieu bisa-bisa urang kana makruh tahrim, bisa-bisa urang kana makruh tanzih. Terkecuali illa salatun laha sababun, terkecuali
dina 5 waktu ieu meunang ngalakonan salat selain fardu maksudna teh lamun laha sababun aya sabab nu kumaha imam mutaqaddimun sabab anu ti heula au muqarranin atawa sabab anu paneuri anu ngabarengan. Contoh sabab anu ti heula contoh ya waktu tahrim teh berarti waktu subuh ba'da subuh sareng ba'da asar taroh anu galibna tahrim kan ba'da salat ba'da asar mata aya ge qobla asar ba'da subhi mata aya ge qobla subhi aya ada kalanya naon sunana ada kalanya sunana naon ada kalanya aya kalana bisa ngalakonan salat sunat dina waktu ba'da asar atau bisa ngalakonan salat dina waktu ba'da subuh. Kumaha contona nyaeta laha sababun aya sabab anu mutaqaddimun geus ti heula au muqarranun atawa sabab anu ngabarengan. Contoh sabab anu ti heula. Contoh sabab anu ti heula. Ba'da subuh beres salat subuh kunut ruku kunut sujud kedua assalamualaikum geletuk ku anu maot jamaah teh. Tuluy otomatis si jam mudah masatsat lah langsung di mandian di kapanan langsung di solatan. Posisi di solatan masih kena dina waktu saacan terbit matahari waktu duha anu mana eta waktu makruh. Menang teu ngalakonan salat gaib salat jenazah di dinya menang teu? Menang sabab naon aya sabab anu mutaqaddimun anu ti heula. Heula mana waktu tahrim jeung maot. Anu maot. Heula mana? Heula anu maot. Contoh deui. Ketika waktu salat asar, beres salat asar urang teh kan makruh ngalakonan salat sunat, tiba-tiba aya gerhana matahari. Sore-sore jam 4:30 sore gerhana matahari. Kan urang disunahkeun ngalakonan salat naon? Sunat kusuf atau khusuf. Kusuf matahari. Jam 4:30 sore yeuh tiba-tiba gerhana matahari. Urang sunat ngalakonan salat. Eta geuningan dina waktu ba'da asar kan teu kengeng ngalakonan salat sunat. Ieu mah teu naon-naon sabab naon? Laha sababun. Aya sabab anu ngabarengan seperti naon? Gerhana matahari. Ketika gerhana matahari aya urang langsung salat eta aya sabab anu ngabarengan. Atawa istisqa ieu teh posisi teh geus naon berarti lamun istisqa mah syarat anu mutaqaddim anu geus hese cai teh kumaha kumpulkeun we kararesan pas waktu asar teu naon-naon. Atau lamun jadi kebiasaan ya. Urang tuman kebiasaan salat qobla asar atawa qobla subuh kebiasaan. Memang jadi habit, jadi naon rutinitas eta teh. Bade di bumi, bade di kobong jadi habit urang eta teh. Tiba-tiba hiji waktu urang teh kajaman teh rada lami. Tuluy tinggalin we urang teh salat sunat qobla subuh atawa qobla asar teh. Jeulak we langsung salat jamaah urang teh. Dinu hate teh assalamualaikum aduh tadi teh qobla subuh, aduh tadi teh qobla asar. Menang tah di dinya salat qobla subuh, salat qobla asar meskipun asar jeung subuhna geus dilakonan. Ongko qobla subuhnya. Tapi dilakonan sabada subuh atau sabada asar. Teu kaharti. Kan qobla teh qobla subuh sebelum waktu
subuh. Qobla asar sebelum waktu asar geus dilakonan, subuhna geus dilakonan, kebiasaan osok salat qobla zuhur qobla asar sareng subuh, der weh salat sunat qobla subuh. Beres assalamualaikum salat subuh, assalamualaikum dar ka tukang usolli sunatan qobla subuh atawa usolli sunatan qobla asar. Menang sah makruh henteu teu makruh naon sababna aya sabab anu mutaqad dimun, sabab anu ti heula. Posisina kieu, heula mana salat qobla subuh jeung salat subuhna lamun secara asalna. Secara asal heula mana? Heula qobla subuh. Heula mana qobla asar jeung salat asarna? Qobla asarna eta syarat anu mutaqad dim. Hok teu naon-naon urang. Tapi lamun geus kebiasaan nya, eta kebiasaan mah model teu naon-naon sih gitu, teu naon-naon ngan lamun jadi kebiasaan geus heeh tadi teh salat teu naon-naon. Kan salat subuhna atos. Berarti qobla subuhna geus eueuh. Tong kitu. Sabab waktu qobla subuh, waktu qobla asar sampai kapan? Dimulai asup waktu subuh sampai salat subuh. Dimulai asup salat subuh, waktu salat subuh sampai terbit matahari. Lamun asar dimulai matahari saukuran aslina kalangkang nepi ka surupna panon poe. Dah setengah salat qobla asar setengah genep teu naon-naon. Sholli sunatan qobla asar. Salat qobla subuh jam setengah genep. Subuh mah atos misalnya. Teu naon-naon sabab aya syarat anu mutaqad dim. Sok bisi bade salat. Atawa beres urang teh salat asar hitut urang teh tuh. Dan we urang teh kajamban wudu urang teh. Der ka masjid salat sunat. Salat sunat syukril wudu. Aya kan salat sunat syukril wudu aya. Eta syarat anu mutaqaddim atau ngabarengan? Ngabarengan atau mutaqaddim? Ngamut, ngabamut. Eta we pokona mah. Atawa urang teh kebiasaan ka masjid bade maghrib teh satengah genep. Diorok keneh urang teh. Kebiasaan dongkap ke masjid terus beres wudu kan begitu lebat ke masjid urang teh sunat naon salat sunat tahiyatul masjid posisi setengah genep kan setengah genep itu meunang ngalakonan salat sun berarti naon salat sunat tahiyatul masjid sabab anu barengan atau ti heula ngabati eta mah tinggal pikir-pikir we. Tinggal pikir-pikir. Kasolatil kusufi seperti salat gerhana wal istisqoi sareng salat istisqa. Fal awalu maka ari anu awal minal homsati tina anu 5 eta as-sholatu sholat allati la sababa anu teu aya sabab eta maujud laha pikeun ieu sholat. Idza fa'alta di mana-mana migawe anjeun ba'da sholati subhi sabada sholat subuh wasastamiru sareng narima tetep naon al-karohatu kamakruhan hatta tatlu asa hingga muncul naon asyamsu roko syamsu wasani sareng kaduana eta as-sholatu sholat inda tuluiha nalika kaluarna ieu roko syamsu
Idza tola'at di mana-mana keluar ieu syamsun hatta tatakamala sehingga narima sampurna wa tartafi'a sareng narima naik ieu syamsun qadra rumhin dina saukuran satumbak fi ra'yil aini dina paningal soca mana wae cenah anu lima teh idza fa'alta la sababa laha idza fa'alta ba'da sholati subhi wa tastamiru al karoha 5 waktu anu makruh ngalakonan salat kahijina waktu ba'da subhi sampai kapan kamakruhan waktu subuh teh wa tastamiru al karohatu hatta tatlu asyamsu batasna sampai engke naikna panon poe wasani inda tuluiha idza tolaat hatta tatakamala wa tartafi'a qadramhin contoh mun ieu matahari ya ieu matahari ieu di laut misal ieu posisi subuh kene batinya lamun dihandap kan gelap kieu ieu teh masih kene kamakruhan kaduana sampai kapan wasani indah tuluiha begitu nongol ki matahari ceng makruh keneh ya makruh keneh teh matahari tuluy idza tolaat hatta tatakamala wa tartafi'a ceng sakieu matahari teh bijil dina laut masih keneh makruh engko mah teh geus bijil makruh sampai iraha sampai saukuran satumbak kira-kira lamun satumbak teh sakieu cet ieu satumbak jak tasa kieu leungit teh kamakruhan dar asup kana waktu duha ieu teh. Teu otomatis kieu ieu subuh teh makruh keneh bada subuh makruh keneh nololna matahari makruh keneh sampurna matahari kieu di laut makruh keneh sakieu makruh keneh sampai ka saukuran satumbak. Paham? Anu kaduana idza stawat hatta tazula wasani sareng ari anu kaduana eta as-sholatu salat idza stawat di mana-mana nengahan ieu syamsun hatta tazula sahingga ngageser ieu syamsun anwasti samai tina tengah-tengah langit wa yustasna sareng dikecualikeun min dzalika tina itu naon tina itu idas kamar teh mana idas tawa hatta tazulanya naon yaumul jumuati poean Jumaat falatukrahu maka teu dimakruhkeun naon as-sholatu salat fihi dina ieu yaumul jumaah waktal istiwa'i dina waktu istiwa nengahan wakadza sarengnya kitu deui falatukrahu haromu makata ari tanah haram Makkah al masjidu anu jadi masjid wa ghairuhu sareng liana ieu masjid anu kaduana dina waktu anu makruh ngalakonan salat nyaeta di mana-mana matahari aya di tengah-tengah sehingga teu aya kalangkangan pisan. Contoh ieu kalangkang. Kalangkang. Cet matahari di barat. Cet lamun di dieu matahari berarti otomatis kalangkang ka dieu kan. Cet manjangan ka dieu. Cet mondokan. Begitu matahari di tengah-tengah, ceng di dieu teh kalangkang, ka dieu teh kalangkang, ka dieu teh kalangkang, ka dieu teh kalangkang. Maka di dinya naon? Makruh ngalakonan salat. Sebut waktu istiwa eta teh.
Sampai kapan kamakruhan eta? Sampai ngagisar si matahari teh. Jar kaulah di berarti kalangan pindah ka dieu jar. Eta sampai dinya batasna an wastis samai wa yustasna min dzalikal yaumul jumuah. Kumaha posina poean Jumat, der we poe Jumaah mah begitu di tengah-tengah jadi ieu dek salat langsung Jumaah. Andaikan kata gitu. Teu naon-naon teu kalangkang-kalangkang pisan. Cet langsung salat urang teh. Teu naon-naon lamun posisina poean Jumat. Sabab naon? Sabab poe aya waktu salat Jumat di dinya. Nya kitu deui teu aya kamakruhan, ba'da subuh teu aya makruh, ba'da asar teu aya makruh. Anu 5 waktu ieu nu makruh teu berlaku lamun posisina di Masjidil Haram Makkah. Di Masjidil Haram teu berlaku ieu kaidah anu 5 waktu ieu nu makruh teh teu berlaku. Der beres salat subuh kok langsung salat naon? Salat tobat, salat hajat, salat tasbih, naon deui? Salat naon we salat teh loba kan? Beres nya nu anu sesuai waktuna we. Beres salat subuh, salat tobat, salat hajat, salat tasbih, salat istisqa, naon deui? Salat naon? Sunat naon deui? Tarawih mah teu bisa. Naon? Syoroh. Naon deui sok salat sunah awabin, syukril wudu, tahiyatul masjid, hokder. Beres salat subuh. Bet sugan menang 100 rakaat. Oke, beres waktu salat asar teh beres teh kayaknya salat. Der we di Masjidil Haram mah salat teh bab habak. Salat sunat mutlak 100 rakaat sugan. Sabab naon? Sabab lebar lamun posisi kaidah anu 5 waktu ieu makruh. Tuluy posisina urang di tanah haram lebar ka cida. Sabab hiji rakaat di Masjidil Haram ngabanding sareng 100.000 rakaat di masjid-masjid biasa. Gede pahalana di Masjidil Haram. Saurai Abi Ali, lamun posisi Jumaah hayang di jajaran ka hiji dikeut maju ka Ka'bah atau posisi lamun di Madinah yang paling depan paling depan eta teh ngantrina ti jam 5 subuh keneh. Padahal Jumaah nang ke jam 12. Jam 5 subuh geus ngantri. Hayang di sap depan teh. Di ditu di Masjidil Haram. Wah, di Masjidil itu mah paling tonggoh mah di ditu. Adan lalempang di Palebah Cianjur ke daerah ieu lempang. Kadang khotib geus naik teh karek lalempang. Jajaran depan teh masih kena kosong eta teh. Di depan teh aya hiji dua mah, jajaran kaduana aya nu kosong. Kadang geus khotib naik ke di Masjid paling tonggoh di ditu di Cianjur kosong eta teh hareup teh. Coba di Masjidil Haram, wah eta teh nepi ka naon hayang paling depan teh nepi ka di siku. Di siku, di lengkahan urang teh teu sopan gitunya. Bisa urang keur dikir kieu, di lengkah sih masa ka urang teh. Kadang dijejeg tonggongna gitukeun di Masjidil Haram teh. Sebab naon? Mudag fadilah hoyong di sapertama. Eta posisi salat Jumaah. Komo lamun posisi bulan puasa eta kebagian sok eta teh tempat-tempat teh. Cari cing ngadararakul. Kantos naros anu kantos di Mekah eta kumaha ibadahna beuh cenah. Gitu. Ceuk anu kantos di Mekah cenah. Padahal diberekan umroh plus tur Manchester City atau aya kan ayeuna kan umroh aya umroh plus Turki, umroh plus Mesir kan sok aya umroh plus Cianjur, umroh plus Jampang maksudnya teh. Umroh plus Pandeglang eta teh kudu plus eta. Kalengkahan eta mah. Kadar itu fasilitas hotel bintang 3, bintang 4, bintang 5 rata-rata sakitu.
paket 30 juta 35 juta padahal murah sebenarnya mah murah ke Mekah ngan modal 10 juta asli nama 10 juta ya ke Mekah yang rada royal 15 juta bisa tapi mati gitu. Bisa bener bisa abi baseta kantor sudah aja kan dengan tegado acis 10 juta ini kamu kah jadi tapi sanes hajiannya umrohan hajian mah moal tiasa eta posisi lamun di Masjidil Haram kabayang gitunya pas sedek-sedekna komo bulan puasa cenah urang teh umroh teh tos bintang 3 bintang 4 bintang 5 hotel teh geunaheun kitu nya beres di Masjidil Haram atau beres di Masjid Nabawi datang ke hotel kelepak gitu nya tapi hawana di Masjidil Haram mah beda embung we kitu ninggalkeun Masjidil Haram atau Madinah teh ninggalkeun Masjid Nabawi asa kulebar gitu jauh-jauh biak duit urang teh datang ke Haram datang ke Madinah tiba-tiba ukur sare gitu teh salat 2 rakaat teh gitu qobla subuh salat subuh wiridan asa gulana beli wali-wali daya datang ke hotel sare tapi ka setengah 12 datang deui asa kulebar kitu nya 35 juta geus eta mending dikobong gitu mah cek manehna gitu eta mengadekul we ti subuh teh ka jam 8 jam 10 maca Quran nepi ka aya peribahasa kieu kamari tersentuh kitu nya abi asa tertampar dengan kata-katanya ketika Anda memasuki bulan puasa pita suara Anda sehat berarti Anda tidak merasakan nikmatnya puasa ketika Anda masuk bulan puasa terus pita atau tenggorokan Anda serak susah bicara berarti Anda mendapatkan nikmat Ramadan maksudna naon lamun posisi keur puasa serak teh kemungkinan urang teh loba bicara berarti istilahna naon loba ngadaras tak darus kan tak darus leuwih ti sajam so aya naon peureus-peureussannya so aya bari teu cak aya peureus-peureussan anu tara mah jong-jone si geunggerong teh sedih teh jadi nyaritakeun ka Masjidil Haram eta teh tah lamun posisina di Masjidil Haram teu ngaruh tah ba'da salat subuh habak ba'da salat asar habak teu naon-naon fi hadza awqat kulliha sawaun shalat sunnatut tawaf au ghairiha bebas tah di Masjidil Haram mah habak we ba'da salat subuh ba'da salat asar teu aya waktu makruh anu 5 ieu 3 bread sadayana anu kaopatna naon ba'da salatil warabi'u min ba'di salatil asri hatta tagruba asyamsu al-khamisu inda ghurubiha lisyamsi idza dannat lil ghurubi hatta yatagamala ghurubuha intina 5 waktu ieu teh asli-aslina mah tina 2 waktu ba'da subuh nepi ka terbitna matahari ba'da asar nepi ka surupna panon poe faslun ari ieu eta hiji fasol jadi kana wa sholatul jamaati ari salat berjamaah lirijali pikeun mamang-mamang ade naon jama pirang-pirang lalaki fil faraidi dina pirang-pirang paroido mangsalah ding dah yang paroidi we aing gitu ghairi ieu teh macana teu bisa abi teh ghairi Neng Santi naon ieu teh ghairi naon macana teu bisa abi
bejaan. Goir Jum'ati, ghairul Jum'ati salian poean Jumaah. Eta sunnatun sunat muakkadatun anu dikuatkeun indal musannifi mungguh mama musannif. War Rafi'i sareng Imam Rafi'i. Wal asahu sareng ari qaul asah indan Nawawi mungguh Imam Nawawi annaha kana yen nya nyana ieu salatul jamaah eta fardu kifayatin fardu kifayah. Wayud riku sareng manggihan saha al makmumu mang makmum al jamaata kana jamaah ma'a imamihi sarta imam fi ghairil jum'ati dina salian poean jumaah malam yusallim salagina henteu salam ieu imam atas limatal ula kana salam anu kahiji wa in lam yaqud sanajan henteu naik ieu makmum ma'ahu sarta ieu imam. Ammal jama'atu anapun ari berjamaah fil jum'ati dina salat jumaah eta fa fardu ainin maka fardu ain wala tahsulu sareng teu hasil ieu jumaah bi aqalla kalawan anu paling leutik min rokaatin tina sarakaat wajibu sareng wajib malal makmumi ka mamang makmum naon ayan wiya yen niat ieu makmum al itmama kana anut awil iktidaat tegasna anut bil imami ka imam wala yajibu sareng teu wajib naon ta'yinuhu nangtukeuna ieu imam. Sanes imam atuh. Bi ismio bener. Ta'yinuhu nangtukeuna ka ieu imam gitu. Bal yakfi balita cukup naon al iktida'u anut bil hadiri ka anu hadir in lam ya'rif lamun teu nyaho ieu makmum hu ka ieu imam. Fa in ayyana maka lamunnya nganyahokeun ieu makmum fa in ayyana maka lamun nangtukeun ieu makmum hu ka ieu imam wa akhto'a sareng bukti salah ieu makmum batolat maka batal naon salatuhu salatna ieu makmum illa inin domat angin lamun narima kumpul ilaihi ka ieu makmum naon ka ieu imam naon isyaratun isyarat ka kaulihi seperti ucapan makmum nawaitu niat abi al iktida'a kana anut
Zaidin kalawan mamang Zaid hadza anu ieu. Fabana tuluy pertela ieu iktida ka amron ka amr. Fatasihu maka sah dunal salat dunal imami salian imam. Bismillahirrahmanirrahim. Ngeraskeun pasal anu selanjutnya. Dina pasal ieu musannif bade martelakeun tentang salatna jamaah beuh biang ya. Faslun ay hadzal faslu fi bayani ahkamil jamaati fi sholati wal aslu fiha qabla al ijma'i qauluhu ta'ala wa idza kunta fihim fa aqamta lahum as-sholat faltakim ta'ifah minhum ma'akal ayah padalla dzalika ala talabiha fil khaufi fa fil amni kama fi khabari sahih sholatul jamaah. Tuh saur Kanjeng Nabi teh redaksina itu sholatul jamaati afdalu min sholatil fid naon itu sholatul faddi. Ari salat berjamaah eta langkung utami tinimang salat sorangan, yakni al munfaridu bisab'in wa isrina darajatan. Bedana kalawan 27 darajat. Wa fi riwayatin bi khamsin wa isrina, dina sebagian riwayat mah 25 derajat. Bade 27, bade 25 sami-sami wae. Intina sholatul jamaah pahalana ngalangkungan sholat sendiri. Ai sholat wala munafata baina riwayatin. Dina sebagian riwayat mah cenah sholatna bujang, sholatna jomblo, sholatna jalmi anu teu acan payu eta masih tetep eleh kusaha ku sholat anu tos gaduh naon biang gitu. Beda pahalana beda sabaraha? Beda 70 darajat. Bedana araranjeun sholat 70 kali sholat, abi sholat sakali imbang sakorna 2 rakaat bisa sholat qobla subuh. Anjeun 70 hari sholat qobla subuh tah eleh ku sapoe abi. Allah 2 poe 140 bedana kitu. Eta geus kawin gitu. Beda kawin. Masak tidak sendiri, tidur tidak sendiri, nonei. Makan tidak sendiri, sekarang bareng istri. Biang gitu. Ada kaget tapi ketika bobo malam pertama capek tuh hajat teh 1.500 tamu bayangkeun. Itu bisa diuk-diuk acan Nabi teh. Di jam 8 tapi ka jam asar teh bisa diuk. Kieu terus narima tamu. Enggak tari tor-tor di Padang. Itu bisa diuk-diuk acan. Diuk abi teh cenah. Tati cenah teh sopan.
salaman bari kieu bisa deuk-deuk teh lohor beres kita gentos pakaian ngarokok beres acara teh da lain eta capek gitu gebruk bobo gitu dan di kamu di itu kamar itu beda di kamar kembangan foto nenek lampir nenek lampir lampir kembangan bobo desa capek itu 1.500 bayangkan ting saha gitu wow gitu nya mohon senyum gitu kayak bakal ngerasaan beres acara bobo gitu geus sadar gugah pas gugah anjir ih saha refleks gitu kan biasa nyarira gitu tiba-tiba sah cek istri ih saha pakai bahasa gitu ada gitu untungnya tuh kieu mon robuka untungnya untung teman robuka eta mah aduh jadi teh ieu abi cenah istri AA woi istri oh atuh atau jadi istri AA moho cenah abi ayeuna anut patuh turut tumut kana parintahna AA oh gerama cuy ya gitu sholat jamaah gitunya assalamualaikum kerjomblo assalamualaikum balik badan kieu astagfirullahaladzim liwali saya beda tuh assalamualaikum Syria seetik kabla dia assalamualaikum Syria gitu yo kieu yo aya nanawan noel yo salam kieu teu biasa gitu abi disalaman da abi mah tiba lagi ku santri tarik salaman teu biasa ya bolak-balik salam teh ani awe mah ting beda salam ka dieu itu kagok yang sampean abi sakit pas salam teh wah salam ieu mah siga raja maksudnya kieu ku abi dikitukeun ieu masakeun aduh itu mah AA bade emam naon bola mun ya cikan deui baheula mah kitu mah cireng salah awal gitu beda-beda geus ararane gitu makan sama istri naon sushi dimsum kami dimsum teh somai lah gitu nya saru-saru wae naon deui anu saengmu dipuleuh-puleuh teh naon sih nu dipotong-potong teh namina teh ane sushi naon kimbab dorayaki Krabby Patty oh syukur ararane gitu mode istri ada abi mah gitu sederhana abi mah istri masuk ararane makanan teh jeung ararapanya mie ramen takoyaki oh sagala mimiti ararapa nu apa teh nu rasaban mah sederhana we abi mah kitunya makan teh sangu liwat cukup we jeung naon jengkol sederhana we purulukan ku serundeng purulukan ku gepuk purulukan ku naon wah teu batik jadi kadinya itu teh itu salat jamaah balik gitu mah can jam 8 gitu tah kitu salat jamaah anu tos nikah ngabanding 70 kali lipat salat anu jomblo gitu tapi ulah leutik harapan atuh urang teh kudu kawin ulah waka can waktu nama aja lah sing bener gitu tapi geus kawinnya hayang ngaji deui tadina mah bade ngiring istri abi teh ka dieu aya ngaos ku
ku abi bade perkenalkeun pas ka dieu teteh di mana ieu wah abi santri anyar cenah we santri anyar giring ngaos gitu la ya putu ahadan suatu tah gitunya gitu WA tisah ieu waduh cenah geura uih cenah lamun Persib deuk ngaheulakeun geuk beres ngaji gancang selain Persib mah tidak ada gitu. Tidak ada Persib mun kamari Persib bener Persib mah kagoda hayang ngaji gancang kagoda keur waktu ngaji mah ulah kagoda ku awewe tapi itu kan karunya kudu dibalas heula gitu ya balik ayo guys ya Neng Santi ya guys cenah hayang gerak-gerak entosan geus hareudang geus kieu panasnya menuju ke rasa panas ya asli abi gaduh asa matahari teh asa deukeut pisan teh ngaheamna ampun teu katahan kamari pedah wasit teu bener jadi panasna teu ayeuna ya wasit wallahu alam bisawab subhanallah